mah tah sok kebiasaan hari minum bari nangtung teh. Kebesekannya. Terus Si akang ngomong gitu ke anak teh. maneh ona aing mah tinggal ke kepala kaki wako aing bener aku minum tetong bari nangtung matana gerak. Ona jadi luhur tadi anak bisa ada teh cik hargaan itu ya salah maneh atuh. Hampura atau akang anak teh sekolah turun. Lain ngeskolot pertama kebiasaan maneh we goreng cik tah kali kan korek teh. Hari akang eta teh tiris hujan sakit gede na. Teuing atuh asa teh tari rezeki ada ya teh. Padahal hujan ya teh pentingnya teh. Tadi masa raidang wae. Lain hari penting tadi maneh ona ngimpi naon nya asa abrug-abrugan kitu saya teh. Ih si akang mah kaona teh pogoh ona teh hayam karek dipencet abrug-abrugannya. Ye. Ona penting tadi teh ngimpi apalagi jeung aki-aki. Nah aki-aki teh tuluy mere jampe ka ona. Acek aki-aki teh. Ye ona bisi maneh hayang bisa ngerubah wujud anu leuwih hade tah bacakeun jampe-jampe ieu. Gitu kan. Bukan ya. Anggar maneh mah disebut kebiasaan goreng teh. Terus ini aya nanaon mata teh gerak. Kek ona. Tadi maneh teh asal ngomong mimpi papanggih jeung aki-aki terus bere jampe. Bawa ona eta mah naon teh tanda-tanda kehidupan urang leuwih hade. Eta maneh apa teh jampe mah? Kek. Ona ingat heulanya mun teu salah mah eta teh jampe-jampena kuat kait susu runtul orang ingat deui nya kuat kait susu runtul budak alit anu gundul lamun maneh aya kahayang sok atau peknya pek meureun pek gerak salat tengah peuting tah kitu Kang mun teu salah mah. Kumaha tadi teh ona? Kuat kait susu runtul budak alit anu gundul. Terus Lamun maneh aya kahayang pek gerak salat tengah peuting tah kitu Kang. Tah deui sebutkeun kahayang urang misalna urang hayang gelis atau akang mah hayang kaset nya. Tah eta teh bisa langsung gedling. Langsung ngarubah wujud cenah kitu Kang. Kumaha akang cobaan atuh ti heula. akan cobaan heeh. Ah, itu leuwih hade atuh. Sugan we akang bener-bener bisa ngarubah wujud. Lamun akang masih bisa ngarubah wujud, teh ona nurutan. Subahana eta aki-aki teh bener. Heeh. Kudu kieu lain. Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat kait susu runtul budak alit anu gundul lamun maneh aya kahayang pek gerak salat tengah peuting hayang dinding. Akang, eta laras akang. Aduh, ini asa kaset pisan jeung dinding. Ini bener-benernya bisa ngerubah wujud. Atuh, kitu mah mana oge hayang. Sok ayeuna giliran ona atuh hayang nyaho. Atuh ayeuna giliran mana Bismillahirrahmanirrahim. Kuat kait susu runtul budak alit anu gundul lamun maneh aya kahayang pek gerak salat tengah peuting hayang